Ayat seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas, cumplang-campling ditoler-toler, masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak, padahal wali Allah kutub banget Ibrahim Al-Khawas. Nah ieu teh kan nya nama ieu naon kadang-kadang thariqah Malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan Malamatiyah wali geus teh kayahoan ku batur. Jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager kunyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah. Wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ye kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyahoan kawalianana. Wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung kuari mah dihormat-hormat mungkin yana akhirnya manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon ngaranna kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon ngaranna umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling baju dipake gitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah. Baik goblok eta baju aing pamalingan siapa yo atuh lumpat cenah lumpat diuber benang akhirnya benang jadi pepuhan segala rupa terus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan. Tah kuari mah geus teh diwalikeun deui mah wali maling jeung teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana. Jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung. Mana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah bedak jariji ieu mah ngadenge nage. Eta mah pangheulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang aja teh mah. Geus asal keluar ti kuburan langsung diseret. Ya Allah ya Rabb. Ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap para aulia Allah teh geus embung campur-campur jeung jelema geus lah mendingan